pusakana Pajajaran lambang kasaimbangan pamorna gede wawanen silih euyeban silih asah asi jeung asu silih wawangikeun jati dirina Kisunda ngagedura sumangat juang mapak Pajajaran anyar kajayaan urang Sunda masami salopak mirara nanjirkeun kertarahayu masami anyam kawan negeri panjang punjung pun sampun ahung rahayu kujang kembar papasangan monumen di Jati Gede jadi prasasti berlambangna jati diri Kisunda muncul akal jeung pikiran jati ning kamanusaan buktina sajarah pikeun kemajuan zaman kujang kembar papasangan monumen di Jati Gede jadi prasasti perlambangna jati diri Kisunda muncul akal jeung pikiran jati ning kamanusaan buktina sejarah bikin kemajuan zaman kujang kembar papasangan pusakana Pajajaran lambang kasaimbangan pamorna gede wawanen muncul akal jeung pikiran jati ning kamanusaan buktina sajarah pikeun kemajuan zaman ngagedura sumangat juang mapak Pajajaran anyar jadi
prasasti pelambangna jati diri ki Sunda muncul akal jeung pikir jati ning kemanusiaan apanjang apunjul pun sampun ahung rahayu kujang kembar papasangan monumen monumen di Jati Gede jadi prasasti pelambangna jati diri ki Sunda muncul akal jeung pikir jati ning kemanusiaan buktina sajarah bikin kemajuan zaman lagu naon namanya teh? Namanya teh lagu Kujang Sapasang. Kujang Sapasang. Alhamdulillahnya. Eta teh kujang sapasang dari mana? Apan alhamdulillah di urang teh jadi gede teh. Aya Kujang Aya Sapasang. monumen Di Jati Gede. Oh kujang sapasang aya dua. Artina teh Kujang Sapasang kujana aya dua. Kujangna teh aya dua. Merendeng. Kujang Sapasang. Tak. Hah? Di mana Jati Gede? Jati Gede. Ai Mang Obed urang mana? Pan poho deui. Oh iya. Poho deui majar gede. Nah. Oh, kemar mohon Kujang Sapasangnya kaleresan. Terus bisa. Alhamdulillah perintahan ku ayana Kujang Sapasang nya nyiptakeun lagu. Gitu nya? Leres Saha tiasa. eta nyiptakeun lagu teh? Alhamdulillah sim kuring. Tuh, tingali Pak Ketua nya. Aya laguna cenah tadi. Eta teh salah sawios sanes Kujang Sapasang wungkul. Seueur lagu-lagu destinasi wisata nu aya di wilayah Kabupaten Sumedang. Khususnya di Jati Gede. Iya, macam-macam aja teh aya baranang enon. Aya Buricak Burino. Bucak Barino atau baranang aing. Aya deui anu cinta-cinta teh naon? Iya, namanya teh. Ya, ada cinta mah di Wado mah nyong. Ya, coba. Tanjung Durian. Tanjung Busiat. Hah? Tanjung Durian. Oh, eta Tanjung Durian, tuluy aya Burucak Burino. Tuluy aya naon geuning anu pergi nyata teh? Al Kamil. Apalagi salat eta mah Al Kamil teh jadah dibagi nyata. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Heeh, eta teh. Hah? Nanti. Nya Ipok. Ipok jeung kopi mah dilanceuk 11 12. Oh, Mang Juya. Kumaha? Mang Okai, Mang Abed, Mang Ujang, Mang Wawan, Mang Keheula. Ke kieu. Ayeuna teh pantang sabar cing. Ya loh, kos. Ieu mah kasih kos budak sekolah we. Heh, eueuh tanggal 33, aya obat lu genep. Ayeuna teh tanggal 17. Biasana lamun PNS masuk make baju korpri. Tadi masing buru dulu orang baju seragam calung ulah loba gaya nya. Tapi lain ayeuna mah asup sakola teh barudak sakola teh mun di jam genep 30. Ulah. Hah?
Keuting he mata mah ini Kahoyong, sakola teh Pak. kudu memeh hudang. Kahoyong KDM. Aya instruksi ti Oh. luhur. Kieu Kang Wawan aya instruksi ti gubernur cenah kitu nya. Tah. Jadi sakola teh asupna jam 6.30. 30. Matak barudak teh memeh hudang teh geus ari ini teh. Heuh ka sakola. Heuh nyarubuh uwi ge sok jajab teh jam 6 Tak kitu nya. Aduh, tapi alhamdulillahnya Biasakeun we biasakeun wayahna. Jawa ya heudak memang atas aturan nya. Upami urang teh ngagugu ka aturan moal laras. Tah ayeuna mah kulantaran ngeureun aturan kitu nya laksanakeun. Tah kitu. Wah? Yeh, eta nomor hiji tintun salam ka wargi-wargi paguyuban Calu guru-guru Calu anu aya di Kabupaten Sumedang di hiji-hiji sebutan maka capek Dewan Kebudayaan Sumedang. Dewan Kebudayaan Sumedang, Dinas Pariwisata, PSBS Kabupaten Sumedang. PSBS Kabupaten Sumedang, PSBS Kecamatan Kecamatan Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Wilujeng Manco, wilujeng nonton SMTV etes. Tak iya teh Pak Adun. Aya kintun-kintun ti Abah Uu cenah. Oh, Pak Uu. Kanggo pun anak di Cimarias. Oh, Cimarias. Jang Dadang sareng teh Alisna cenah oge Mohon. pun incu. Mohon. Anu salajengna kanggo emak nyai sareng Nyai. mak Baruk. Ya. Anu di Cibolet cenah teh. Mohon. Salajengna kanggo pun lanceuk Bah Dudung sareng Waini. Ya laras Waini teh. Mohon. Di Margan Mulia Cilembu. Mohon. Wilujeng nongton Oh. wae cenah. Boleh cerita boleh. Mangap tak eta di tempat bolet. Oh nya lamun kintun-kintun kanu boleh mah nyangiri boleh ka dieu gitu. Ah, gitu. Ka Nah, SMT. gitu. Atuh salajengna ulah hilap painit ka urang Jatinunggal. Wah, urang Jatinunggal, Ka Haji Sajitunga, Daseng. Haji Oke, Daseng. ka urang Daseng. Jati Gede. Urang Jati Gede, Bapak Camat urang Jati Wado, Gede. Tah gitu. urang Cibugel, urang Ujung Daya, sakedeung di urang Barali kok. Hah? Urang Jatinangor, Jatinangor, urang Pemulihan, urang Tanjung Sari, Tah eta. kabeh we kum sadayana nya. Da kasongeyang mah dikirim moal aya. Tah ayeuna urang disangakeun wae Pak Adun Ulah? aya lagu anu salajengna ku Ibu Bendahara ieu teh. Ibu Bendahara mun alhamdulillah binatang kamu. Nyakeun tina Parahyangan. Oh, Parahyangan. Mangga. Wilujeng ngadangukeun. Mangga Ibu Kapayun.